Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kanggo sadayana. Wilujeng wayah kieu, wilujeng sumping di channel YouTube Calakatak, channel hiburan bararea. Dijamin ngeunah seuri. Wilujeng sumping oge anu nembe dongkap di channel ieu. Sobat tos tepat, tos pas milih channel ieu. Upami hoyong hiburan nya di dieu tempatna. Oke. Kumaha daramang sobat Calakatak sadayana, mudah-mudahan sehat walafiat, dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, digampilkeun dina rezeki, digampilkeun dina segala urusan, digampilkeun dina bayar cicilan, sareng dibubarkeun atanapi dibebaskeun dina sametan. Amin ya mujibah salim. Punten rada gakekok ya. Oke sobat Calakatak, ayeuna pasti sobat Calakatak bertanya-tanya kunaon tumaros gitunya kunaon postingna bari cingogo. Nah ayeuna urang ngabahas tentang jalmi anu swing. Nah oke sobat Calakatak punten tapi nya ieu teu bermaksud bade menghina atau naonnya, ieu mah hanya bercerita hiburan ngabojeg lah, ngabojeg intina mah hiburan. Jadi kieu sobat Calakatak sadayana kapungkur ieu mah nya baheula ieu mah ieu baheula memeh aya operasi bibir sumbing lah, pan ayeuna mah tos teu aya nu bibir sumbing teh. Kapungkur ieu mah nuju zaman jadul keneh masih aya keneh jalmi anu swing. Nah sumbing teh bahasa Indonesia, sumbing bahasa urang mah swing. Nah jadi si jalmi eta teh kajeun swing tapi pede. Sobat Calakatak kumaha pedena? Jadi mun ayeuna naon teh cuek man, jalmana cuek bari jeung beuki heureuy. Jadi kajeun kawas kitu ge manehna mah nyanyi-nyanyian kumaha we jelema normal kitu sobat Calakatak, nyanyi bubuy bulan naon gitu bari nya kumaha sih anu swing nya. Punten ya ieu mah nya pertoskeun nya punten ya. Muuy bulan yang remena gitulah nya. Wah tah ayeuna aya carita, aya hiji carita sobat Calakatak. Si eta teh hayang dahar ujung hayam mencit hayam lah, ingon-ingonna hayamna loba, hayamna teh loba. Tah si manehna teh neangan batur pangnewakeun pangmencitkeun, eueuh teu kapanggih anu mang mencitkeun anu mang newakeun teh nya geus ku manehna sorangannya. Biasa kan mun maraban hayam, mun rek newak hayam di paraban heula bari nyokot biasa rawu teh awurkeun ker gitu kan, tewak deket karak tewak. Nah ayeuna kieu caritana sobat Calakatak. Jadi manehna berinisiatif sorangan, newak sorangan, rek mencit sorangan. Nah begitu hayam teh diawurkeun heula kabeh, sangu teh diawurkeun sarawu teh awurkeun. Terus kan awak hayam teh pabuis tah loba tah, manehna nyakel deui sarawu si beas teh bari ngomong teh ker bari ngasupkeun kieu nya, bari muragkeun pare teh muragkeun bias teh ker aya jelema normal kan disadana kitu nya ker gitu kan ku sabab eta mah swing. Jadi disadana teh wor jadi sarieun hayam teh. Duh kumaha carana nya supaya hayam teh beunang lah. Nah manehna inisiatif geus bisa lah nyokot di sarawu deui dan tadi beaknya kalah kalabur si hayam teh kalah sieuneun lah, manehna manggil teh. Nah ayeuna mah ditutupan sobat Calakatak anu etana teh anu swingna teh punten nya sobat Calakatak. Nah ditutupan kieu sobat Calakatak. Nah swingna teh tutupan kieu terus manehna teh manggil ker kan aya ditutupan mah kan jadi bener teu wor-woran teu wor teu kitu deui. Jadi mun ditutupan jadi di sana teh ker. Nah gitu teh awurkeun nya ker. Nah tempo geus deukeut nya di dapan rek newak teh otomatis newak mah kudu leungeun. War atuh hayam teh kabur deui sobat Calakatak. Aduh aing balikan deui nyokot sarawu deui ker. Tempo geus deukeut diawurkeun nya teh deukeut diawurkeun pas deukeut teh war nya geus atuh jadi kabur deui sobat Calakatak. Geus singkat cerita manehna aral tungtung nama nyokot kurung hayam karambanya, pasangkeun karamba bari
deng deken gitu sobat calakatak bari deng dekennya si karabat teh bere beas didinya nate nyampurkeun tah bari ditutupan ker nyampurkeun tutup beunang. Singkat cerita jadi we meunang teh meuncit hayam dahar jeung hayam teh jadi waduh pedo ieu tah geus nikmat geus dahar geus naon manehna teh ngadenge kabar ti tetanggana teh si kolotna teh cilaka aduh mana teh gura-giru tah kadi tapi weh ka puskesmas dan langsung dibawa ke puskesmas. Begitu dibawa ke puskesmas teh mana teh nyaksian kolotna cilaka kumaha parah cilakana teh geus tah tidinya teh balik weh mana teh geus rambi saksi panonna teh rambi sak kumaha sih anu sedih balik. Begitu baliknya tetanggana teh nanyakeun tetanggana mah orang Jakarta jadi teu bisa bahasa Sunda. Bagaimana bang si orang tuanya meninggal gitu cek manehna teh nya. Oh syukur atuh kalau mendingan mah cenah. Meninggal bang? Iya kan udah mendingan. Meninggal anjing gitu sobat calakatak puntennya ya mah cuma ngahibur supaya sobat calakatak kahibur supaya ceria lah sakitu heula bidara di calakatak mudah-mudahan kahibur anu keur stres jadi terhibur anu keur gembira semakin gembira. Oke sobat calakatak mudah-mudahan manfaat ulah hilap like comment subscribe nyalakan lonceng sareng share upami diraos bermanfaat. Upami aya kritik saran atau request naon wae misalkan dameukeun video naon anu kinten-kintena request di sobat sok kantun tinggalkeun di kolom komentar. Salam calakatak dijamin minasiri gaskeun ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.